Kumaha tah perjalanan ti Bumbulang nepi ka Bandung teh? Mawa kae teh. Gitu teh awe mah mah. Lumayan ripuh. Kumaha jalanna enak? Anger we. Biasa. Sabaraha jam? No. Ari nyiar kai ti mana wae? Parupa di mana we. Deukeut teu. Aya nu deukeut, aya nu jauh. Aya nu ka gunung asup. Aya Di pribadi ya nama. udah kayak alama geus ieu nya nama ku Polhut nya di Kehutanan nu sejarah. hari ieu mah ti Sap. di Daerah. Mekar Bakti nya. Pulang. Ada lokasi tempat. Ai bandar di Bunggulang teh nu keur maju teh saha teh nya keur jalan lah teh si maju. Sabung pulang mana? Berarti RB ngasep nu rada leuheung. Pak lain hiji teh Pak Tata murenya. Mau Pak mu pulang. Pak Tata teh urang sebutkeun hijina Pak Tata, Mang Komar, ada Mang Ojak nya. Ojak. Ujung murenya. Paceng. Bos Jirun kumaha tah? Bos Jirun. Di mah we bos Jirun mah. Cicing. Nunggu eta. Nungguan warung. Tah kitu perjalanan Bumbulang ke Bandung teh lain gampang. 4 jam mulai lancar. 4 jam bayi lancarnya. Ya. Siap. Terjun jalanannya. Wah, Longsornya. pegat longsor. Kayaknya berarti kan bisa jalan Cisewu. Bisa ya Bisa. makan anyar deui. Ada banyak deh ya bisa. Bisa ya. Nah teu nyopat jalan Cisewu. Ieu nuti Mekar Bakti. Biasanya kan arah Garut, tapi sekarang lebih jauh sekarang. Makan lagi. Tapi pulang pun ke Garut. Karena Garut. Bari mawa Ya masih Masih. gitu ya. usaha di tahun-tahun enak pas Covid kumaha rada Ripuh. ripuh. Ukur aja beas wae mun Nah, itu untungnya nama dapur ngebul oge. berakibat itu tina Covid teh dampaknya. Sarane awe banget. Mudah-mudahan lah cepat selesai kondisi juga tidak balik aja. Tapi dah sehatnya iya tiba sama di masker di jalan Pada pesak kumpul kering. Awak mah sehat itu pesak kering. kade barayanya di subscribe di share-nya video ieu rekan-rekan di Bunggulang anu masih kene kumanya henteu ngeluh lah dina ieu dina naon dina usaha senajan keur Iya oge gitu. kieu oge masih tetap usaha gitu. Dek aya ge. Yang penting mah hiji jujur lah dina usaha mah dibarengan jeung jujur mah leutik oge jadi barokah. Penting mah lancar sararea. Sok ka mana wae kalau mun ngirim teh. Kadang rara Garut dengan kali-kali. Ai kepada larang kok nepi ka Bandung bangsa barat kayak itulah kayaknya mah Bandung selatan masuknya imah. Dalio ngeureun Cililin, Pasir Koja. Berapa kan? Ieu teh ngobrol bareng teh lain direncana da emang unggal minggu besok Ayo. hariung ngomong ka dieu teh. Da ieu nu gaduh gudangna sami ti Bumbulang keneh. Da ieu mah lain di tempat imah kan gudang ieu mah gudang material kayu. Jadi saayana tempatna di teu di mewah-mewahnya. Ngobrol nanti bari ngarokok dengan anda Ngopi ngerokok ya. ngan kopina hiji da ieu mah geus tadi. Si Ucu bakal ke Lalajong kan. Iya teh. Oke. Tong hilap kas supir-supirnya nu ti lemur tuh hati-hati we di jalanannya. Mencek peribahasa mah Karena ada mobil teh rek nu batur nu sare kudu sabarana kumaha bahasa kolot mah. Sabada sariksa lah. Sabana sariksa. Tong ngepikeun peda mobil batur gitulah. Urang make teh sa naon? Sangeunahna. Nah, da meureun eta teh rancatan urang neangan duitnya mobil teh. Orang mah- Mobil mah barang moal nepi nya. Barang batur udah nggak barang sorangan gitu. Jadi ibarat mah dina usaha mah kudu sabana sariksa ya. Kalau ame naon?
lancar ka sararea. Sararea gitu. Ieu ge ganti-ganti we mobil nah sayang puso. Padahal mau nepi kalau mau puso. Bapeungna barangna gitu mau ke bawah. Jeung jalana we deui. Jalanna. Ayeuna ka meuli pusonya mun kalemur Mudah-mudahan kayak mah. berarti kudu sabaraha kubik mun kana puso. Kana puso mah 25 kubik. 25 kubik normal nama. Kuat moal eta 2 poe nyeun 25 kubik. Moal gua Moal paling sabaraha poe tah yang ke 25 kubik. kumaha lancar-lancarna ieu we. Operator nu ieu. Operator, kondisina, segala rupana, jeung mesinna nanaonna. Patpoean lah dina telatna we. 25 kubik. 25 kubik. Anu lancar karena kendaraan naon selain ti puso truk engkel mending kene mana nu bakal bisa nakan di Bandung keur dibutuhkeun KAI ya di masa minggu teh kudu aya minimal 2 pengiriman lancar kene kana teu karena Kana engkol nu lancar mah. lancar Jadi kana engkol mah aya kana moal kana truk mah muatan tanggung teh diinitkeun saeutik kumaha. jadi minimal Tanggung gitu. Mun aya barang saeutik teh rugi lamun ngongkos mah rugi ngongkos rugi ngongkos aya kana engkol mah sakuateunana we engkol gitu. paling engkel 10 kubik kuat 10 paling lobana lah. Kumaha barangna posisina lamun posisi kayu loba papan langkung di 10 kali malah. tah ieu nu kana truk kumaha Hobi pribadi mungkin. teu kuatin sabaraha kubik gitu. Oh gitu. Paling nyampe 15, 18, 20 kuat Balik posisi alba hungkul. Posisi kayu alba. lamun tina nu barirat mah model Oh, itu mas ada di acara nah itu mah bos. model Ada di acara nah itu. jati putih atau Jati. Paling 10 kipi. Nah, jati putih itu ya. Berikan Afrika, ladikan malah ya sekitar 10 teh. Ah minimal seberapa ton lah? Aya 8 ton. 8 ya. anu bulat gitu mah nya Aya dong. ayeuna mah loba nama kai naon kai Afrika Berikan di jeung alba mah jarang lah gitu lah jarang di 2. Afrika. da meureunnya kai jangan bahan kusen mah eta mah lain kai pemerintahnya tamanya masih kene kai Kayak rakyat gitu. dari rakyat lah nu bisa di naon ibaratkan Hutan olahan. bisa ditanam lah eta mah ku kurang-kurang gitu Pemerintah mah iwal ti malah jeung tinas. Pemerintah mah oke ini seberapa menit ya 8 menit tah sakitu senaya oke aya part selanjutnya pas datang di kadinya ngirim deui kai deui. urang lanjutkeun deui obrolan santaina nya kitunya untuk wilayah Bungbulang Cisewu sing salamet lah ibaratna mah Garut Mudah lancar. Garut Selatan sing salamet di perjalananna sila lancar usahana gerdeng milik sing barokah ame bisa tuluy usaha untuk nama hiji ulah mau kai pemerintah dijaga eta mah ulah anu pemerintah mah bisi dampakna longsor naon penting mah Bencana. Tarik sis. jauhkeun tina bencana weh Semangat, tarik janda. tong hilap di subscribe di share nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.